Assalamualaikum. Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like-na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi kocek channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi kocek anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusanna. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit ku waktu ayeuna keur sepi pasien. Sapopoena teh ukur aya karyawan wungkul, tara ieu aya anu gering, ari lain ukur dipariksa kasehatan mah. Karyawan anu biasana sibuk ngurus nu gering, ti mimiti dokter, suster, nepi ka pesuruh antukna loba nu nganggur. Datang ka rumah sakit teh ukur ngeusi daftar hadir wungkul. Ari pagawean mah saaya-aya we nu kira-kira bisa digawean. Siga harita, Dokter Lilis geus aya saminguna datang ka rumah sakit teh tambah henteu teuing. Unggal bagian jadwal manehna tugas, ukur pulang anting ka ditu ka dieu, mapayan kamar pasien anu karosong. Caturkeun Dokter Lilis keur aya di ruang IGD. Ti barang manehna datang nepi ka harita, can aya pasien saurang-urang acan. Harita Dokter Lilis teh keur dirariung ku suster anu sarua, suster oge eueuh gawe. Kadenge Dokter Lilis harita teh humandear. Duh, kumaha teuing nya? Geus aya samingguna rumah sakit teh teu kadatangan pasien saurang-urang acan. Piraku sakabupaten eueuh nu gering mah. Cing kumaha sus nemutkeun pamanggih suster? Kira-kira naon sababna? Nu ngajawab harita teh suster Ian anu keur ngolomoh permen kojek. Mawi ge dok, abdi mah teu ngartos. Moal kitu pelayanan urang teh kurang nyugemakeun. Tapi naroskeun ka rumah sakit sanes oge sami. Saurna teh nuju sepi pasien. Ngan ketang kamari mah aya anu dongkap. Mung ku abdi ditaros karaos naon teh, saurna cenah nuju udur sasih. Atuh ku abdi teh ditolak we. Da udur sasih mah sanes panyawat. Gadenge suster Ian nyarita kitu teh, Dokter Lilis nyikikik seuri. Padahal mah teu naon sus, tampi mah tampi we atuh. Tambah kosong teuing kamar pasien. Keun sina nempatan kamar VIP. Pan lumayan aya jang nambah-nambah biaya operasional. Keur jongjong ngobrol kitu. Rentang-rentang aya nu datang saurang lalaki tengah tubuh. Harita manehna teh leumpang ditungtun ku saurang pamuda. Siga nama eta pamuda teh tukang ojek. Kaciri we dina jaketna teh aya bacaan ojek Kamtibmas. Nu ditungtun harita teh leumpangna rada moyongkod. Tur dina palipisna teh harita ditempelan koyo sadua-dua. Nempo aya pasien anu datang, rikat suster Ian mapag bari hari wis-wis nanya. Aduh, karaos naon pak? Hawatos teuing, eta ditempel koyo oge sadua-dua. Bade dirawat di ruang VIP atanapi di barak? Ngadenge suster nanya kitu, harita nu ngajawab teh tukang ojek. Aduh, punten sus, ieu pasien teh teu acan tiasa ditarosna naon. Tos 2 dinten anjeunna teh teu tiasa nyarios. Luka udur naon nya? Saya diparios we atuh, supados jelas naon panyawatna. Dijelaskeun kitu ku tukang ojek, suster Ian harita teh karek ngarti. Tuluy pok manehna nembal. Oh gitu, mung abdi mah curiga, ieu pasien teh nuju udur emutan. Kata wis we tina paromana, siga anu puluhak polohok itu.
Nya atuh ayeuna mah bade didata we heula. Tah engke anu marios nama dokter Lilis. Sing percanten lah ka dokter Lilis mah. Karena urusan penyawat emutan mah tos ahlina. Margi anjeunna mah lulusan Rumah Sakit Jiwa Internasional. Katempo harita teh tukang ojek ungut-ungutan. Tuluy nungtun pasien ka ruang pamariksaan. Samemeh diayakeun pamariksaan, harita suster Ian teh ngadata heula pasien. Tuluy harita manehna nanya ka tukang ojek. Dupi pasien teh saha jenenganana? Teras yuswana sabaraha taun? Pada melana naon? Sareng statusna kumaha? Memeh ngajawab harita tukang ojek teh ngareret heula ka pasien. Sarta harita pasien teh kempo ungut ditungtungan ku ngiceupan ka tukang ojek. Meureun mun bisa nyarita mah manehna teh ngomong kieu. Nya seug pangjawabkeun, tapi awas ya, status dewek tong disebutkeun boga rupiah. Jelida harita tukang ojek teh anu kabeneran geus kenal deket jeung pasien pok ngajawab pananya suster. Ieu pasien teh matak ngabingungkeun batur sus. Margi sering pisan gentos nami. Malah namina oge araneh. Tahun kamari namina teh Edward. Mun kumargi uduran bae ku salah saurang paranormal digentos namina teh janten Robert. Tapi rupina dinamian Robert oge kirang cocok sus. Da tisaprak digentos nami nganggo Robert teh anjeunna sering pisan kasurupan. Atuh kapaksa digentos dewe namina teh nyaeta Roberto Silalahi Aman Amin Munding Laya Saputra. Tah sus nganggo nami ieu oge siga nama kirang cocok keneh bae. Cenah mah namina panjang teuing. Anu ngabalukarkeun anjeunna teh sok mindeng pisan dibunikeun kelong. Tah ku ayeuna kitu ku paranormal teh nami anu bieu panjang teuing teh dicabut deui. Janten pasien teh sementawis ayeuna mah teu gaduh nami sus. Ngadenge tukang ojek ngomong panjang lebar ngeunaan ngaran eta pasien suster teh colohok. Teu lila pok suster teh nyarita. Ari si Akang pira oge rek nyebutkeun ngaran pasien, matik make silsilah sagala, meakeun waktu lah. Padahal mah sebutkeun we teu boga ngaran. Diomong kitu ku suster, tukang ojek teh kontan nempas. Nyapugu hari kitu na mah sus, abdi oge dah hoream nataan nami anjeunna teh. Mung kieu ieu teh sus, da piraku ari teu nganggo nami pisan mah. Panginten peryogi kanggo data administrasi di rumah sakit. Tah, ayeuna kumaha? Upami urang namian bae ieu pasien teh ku nami wakubu. Mari sakaterang abdi anjeunna teh urang pangsiunan kubu. Teu loba carita, gutrut harita suster teh nulis ngaran wakubu dina formulir pasien. Rengse ngaran wakubu ditulis dina formulir. Tuluy kadenge tukang ojek teh ngajelaskeun hal-hal sejenna. Tah tadi pan entosnya namina wakubu. Ayeuna ngeunaan pada melanana. Ieu oge sami sus, mata klieur ngabandunganana. Tahun kamari basaliren tina kuwu anjeunna teh alih profesi kana dagang hucap. Mun teu kiat lami sus, da saminggu oge teras bangkrut. Majarna mah cenah pedah loba anu komplain ngeunaan rasa hucap wakuwu. Aya kamungkinan bungbuna teh kungsi pagentos sareng eupan nguseup. Janten anu meser teh karapokeun sus. Aya kamungkinan bungbuna teh kungsi pagentos sareng eupan nguseup. Janten anu meser teh karapokeun sus. Nya antukna mah teu payu hucap teh, teras we gulung tikar. Tah, dugi ka ayeuna abdi oge teu acan terang kana urusan pada melanana mah. Ngadenge penjelasan tukang ojek sarupa kitu, suster teh keheul, tuluy pok nyarita. Tuh, geus miceunan waktu deui bae. Make dijelaskeun urusan dagang hucap bangkrut sagala. Bejakeun we teu boga pagawean kitu, alias nganggur. Tah, ayeuna statusna kumaha? Ari wakuwu najan teu bisa nyarita oge, tapi ari pangdengena mah normal keneh. Barang ngadenge suster nanyakeun status wakuwu, ari kahayang nama dijawab duda. Ngan kulantaran keur katarajang panyakit hese ngomong, manehna nincak suku tukang ojek, bari terus ngacungkeun curug. Maksud waku ngacungkeun curug teh
ngabejaan supaya tukang ojek ngomong yen wakuwu teh keur hirup nyorangan atawa ngaduda. Ngan edas para mitra, tukang ojek teh salah harti, anak celengkeung teh manehna ngomong ka suster. Oh, ari status nama anjeunna teh kagungan bojo hiji sareng selingkuhan hiji. Guak, harita tukang ojek ujug-ujug ngaguak. Horeng sukuna ditincak ku wakuwu. Atuh ngadenge tukang ojek ngaguak, suster teh kaget. Gentak manehna nanya ka tukang ojek. Kunaon Kang ngaguak? Aya anu karaos? Dirawat wae atuhnya, ngarencangan wakuwu. Ngadenge suster ngomong kitu, tukang ojek teh reuas tuluy pok ngajawab. Duh, punten sus, tadi ngaguak so teh spontanitas. Ieu teh emut kana kajadian tadi basa di perjalanan, wakuwu murag tina motor. Rupina wakuwu teh numutan. Teras eta sus, tadi teh lepat ngeunaan status wakuwu. Janten anu leres mah wakuwu teh kagungan mertua hiji. Goak deui bae harita tukang ojek teh ngagoak. Sabab tuurna ditajong ku wakuwu. Sarta kadenge tukang ojek teh ngomong bari humarurung. Aduh. Kumaha tuh maksud wakuwu teh? Make ngacungkeun curug sagala? Abdi mah teu ngarti. Nempo galagat wakuwu kitu, akhirna suster teh nyimpulkeun maksud wakuwu. Oh, rupina maksud wakuwu teh masih single. Mun kitu mah atuh wakuwu teh bujangan lapuknya. Butrut harita suster teh nulis status wakuwu bujangan lapuk. Beres ngisi formulir, satuluyna wakuwu disina asup ka ruang pamariksaan. Kulantaran harita teh eueuh deui pasien sejen, jadi wakuwu teh teu kudu nungguan heula dipanggil. Di ruangan harita teh kasampak aya dokter Lilis. Sigana mah tama kesel kulantaran eueuh pasien. Manehna kasampak keur nyoo jarum suntik. Katempo jarum suntik teh ku manehna dieusian obat merah. Tuluy cos be jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur boneka. Cepet sembuh ya, cek dokter Lilis bari ngusapan eta boneka. Keur kitu katempo ku dokter Lilis aya pasien asup anu tayalian wakuwu ditungtun ku tukang ojek sarta dituturkeun ku suster Ian. Song harita suster Ian teh mikeun data pasien ka dokter Lilis. Lumayan dok aya pasien, mung duka karaos naon ieu teh? Beres mikeun data pasien, koloyong suster teh init ninggalkeun ruangan. Memeh ngamanggakeun diuk, dokter Lilis teh melong ka wakuwu salila-lila. Bari harita teh nitenan pangawakan wakuwu ti luhur nepi ka handap. Sigana harita dokter Lilis teh keur ngira-ngira panyakit anu karanapan ku wakuwu. Satuluyna dokter Lilis harita teh ngomong jero hate. Ke, nempo sareatna mah ieu jelema teh jag-jagoa ringkas. Eueuh tanda-tanda gering. Tapi naha palipisna ditempel koyo manis dua-dua kitu. Moal kitu manehna teh keur gering pikiran. Jeung asa kungsi wawuh ka ieu jelema teh. Mun teu salah mah manehna teh pernah babarengan di rumah sakit jiwa. Ari wakuwu dipelong kitu ku dokter Lilis teh, manehna jadi samar pola. Nyeh wakuwu seuri bari tuluy ngiceupan. Dikiceupan ku wakuwu, dokter Lilis teh jebi. Tapi satuluyna mah dokter Lilis teh ngamanggakeun ka wakuwu supaya diuk dina kursi hareupeun manehna. Ti tadi si bapak teh ngadag wae. Hawatos teuing, mangga linggih. Geus kitu mah gek wakuwu diuk dina kursi pasien dibarengan ku tukang ojek. Satuluyna dokter Lilis harita teh mukaan berkas data-data pasien. Sarta prak harita teh ngamimitian mariksa, dimimitian ku mariksa heula data pasien. Kadenge dokter Lilis teh nanya ka pasien. Punten, leres jenengan teh wakuwu? Ditanya kitu harita nu ngajawab teh tukang ojek. Leres bu dokter, namina teh wakuwu. Dinamian wakuwu so teh, dumeh anjeunna saurang pangsiunan kuwu. Sanes sepeda teu aya deui nami. Mung tos sababaraha kali gentos-gentos nami oge, teu aya nu cocok bu. Nya kitu, janten sok aya bae matakna. Ngadenge penjelasan tukang ojek kitu,
Dokter Lilis ungut-ungutan tuluy nanya deui ngeunaan hal-hal sejenna. Teras pada melan dina ieu data ditulis pengangguran. Leres eta teh? Nu ngajawab harita teh tukang ojek sabab wakuwu keur teu bisa ngomong. Nya ari disebat pangangguran mah kamangkara Bu Dokter. Da katitenan ku abdi mah ari pada melan sadidintena mah aya. Nya eta hulang jentul. Kusabab panyakit wakuwu numutkeun Dokter Lilis mah aya kamungkinan gering pikiran butuh pamadiksaan secara khusus. Antukna harita Dokter Lilis teh nitah tukang ojek keluar ti ruangan. Punten Kang, antosan we di luarnya. Ieu pasien ku abdi bade diwarah. Kapag wakuwu teh ngarenjang reuwas. Komo barang tukang ojek ninggalkeun manehna mah. Wakuwu teh beungeutna jadi sepa. Satuluyna manehna ngomong hate. Ke, dedengian teh tadi dokter nyarita majar aing rek diwarah. Diwarah kumaha? Naon maksudna nya? Sanggeus tetela tukang ojek init mah, Dokter Lilis teh mimiti tatanya ka wakuwu. Pikeun ngayakinkeun analisa ngeunaan panyakit anu karanapan ku wakuwu. Pok harita Dokter Lilis teh nyarita bari neuteub seukeut ka wakuwu. Heh, wakuwu, tong sok pura-pura lah. Dewek ge nyaho, wakuwu teh teu geuring ieu. Ayo, buka koyona. Ngadenge Dokter Lilis nyarita kitu, wakuwu teh muringis. Tapi anger ari sungut namah balem. Ngarasa eueuh reaksi ti wakuwu, Dokter Lilis ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana sangkan wakuwu kedal ucap. Sabab Dokter Lilis teh curiga lamun wakuwu pura-pura teu bisa ngomong. Nyeh Dokter Lilis seuri sigana manggih akal. Tuluy manehna teh nyokot jarum suntik, ngahaja nyokotna teh jarum anu panggedena. Kupag wakuwu teh ngarenjag reuwas. Sabab saumur-umur manehna can kungsi ngarasa nu ngaranna disuntik. Baheula ge keur budak rek disuntik cacar, manehna mah kabur menang saminggu teu balik deui ka imah. Kadenge harita Dokter Lilis teh ngomong rada tarik. Oh, jadi benernya wakuwu teh keur gering? Ke atuh rek disuntiknya. Ngahaja jarumna ge milih anu panggedena. Sabab panyakitna teh lumayan parna. Jadi mun disuntik make jarum anu leutik mah geus pasti bakal lila warasna. Cing, disuntikna hayang dina bujur atawa dina beuteung? Ditanya kitu ku Dokter Lilis, wakuwu ukur ngagidegeun sirah, bari leungeunna hiji nyekel bujur, nu hiji nyekel beuteung. Wakuwu teh nangtung maksudna mah rek lumpat. Wakuwu teh nangtung maksudna mah rek lumpat. Ngan rikat Dokter Lilis teh newak pigelang leungeun wakuwu bari ngomong nyentak. Rek ka mana sia? Hayang beheungna didengkek deku kelek siga baheula. Ingat keneh teu baheula basa di rumah sakit jiwa. Pan beheung wakuwu teh pernah didengkek ku kelek. Malah kungsi ku palangkakan sagala. Sumut wakuwu anger keneh balem teu daek ngomong sakemek-kemek acan. Atuh Dokter Lilis teh jadi nafsu. Ret harita teh Dokter Lilis kana koyo anu napel dina palipis wakuwu. Tuluy Dokter Lilis ngomong jero hate. Lakadalah, kabeneran ye? Sigana mun koyo dicabut paksa tina palipisna, abong lamun manehna teu ngagoak. Teu tatapasin deui, ngan pret bae harita koyo dina palipis wakuwu teh dicabut paksa. Kadenge sorana oge manimba repet. Prepet. Atuh, wah harita wakuwu teh ngagoak. Bakatku nyeri jeung peureus. Aduh, tah sih bisa ngomong. Nu matak jeung dewek mah tong sok ngabohong. Dewek ge nyaho, wakuwu teh keur loba pikiran. Sok gerangku. Cek Dokter Lilis bari berat harita teh nyabut koyo nu sabelah deui. Atuh, goak deui harita wakuwu teh ngagoak. Waduh, ampun Bu Dokter, ampun. Nya wakuwu ngaku. Ngadenge wakuwu ngaku yen manehna keur gering pikiran, nyeh Dokter Lilis teh seuri bari tuluy pok nyarita. Tah, kitu. Pan geus kanyahoan panyakitna mah gampang ngobaranana.
kulantaran wakuwu keur gering pikiran, jadi wayahna wakuwu rek dirujuk ke rumah sakit jiwa. Engke di ditu bakal diterapi sare sakamar jeung nu gelo. Gadengnya dokter Lilis nyarita kitu, lain deui wakuwu teh ngarasa kagetna. Matana harita molotot, sungutna calangap. Awahing kusieun dikirim ke rumah sakit jiwa, antukna wakuwu nekat lumpat keluar ti ruangan, terus mabur teuing ka mana. Da tukang ojek oge harita teh ditinggalkeun. Para mitra sadaya, sanggeus wakuwu indit ninggalkeun ruangan. Sup harita teh suster Ian asup deui bari ngajingjing map anu dieusian ku data pasien. Samemeh mikeun map pok harita suster Ian teh ngomong nadana semunga nasehatan ka dokter Lilis. Tos lah dokter, perkawis pasien anu kabur mah tong teuing diemutan. Mana kitu oge, lain rezeki urang. Tah, rumah sakit urang ayeuna kadatangan deui pasien. Sigana pasien anu ieu mah kanal duitna dok. Kaciri we tina tagogna oge. Mani gagah kitu. Dukari panyawat namah naon, teu acan kungsi ditaros. Mung upami ningali tina gejala mah leumpangna teh rada egang. Tah ieu datana, mangga bilih deui parios. Song harita suster Ian teh mikeun map ka dokter Lilis. Bari satuluyna manggil pasien sina asup ka ruang pamariksaan. Teu lila harita teh sup saurang lalaki gagah asup ka ruangan. Disebut gagah soteh pedah we awakna jangkung badag jeung make pakaian ala koboy. Ngan hanyakal eta lalaki gagah teh harita mah leumpangna teh semu egang. Gegag. Eta lalaki teh leumpang muru kursi hareupeun meja dokter Lilis. Can dimangakeun oge kulantaran geus teu kuat hayang diuk, atuh gek manehna teh diuk dina kursi hareupeun dokter Lilis. Aduh. Cek eta lalaki teh katempo nyureng siga anu nahan ka nyeri. Geus diuk merenah mah memeh ditanya ku dokter oge, celengkeung teh manehna ngomong ti heula. "Bu dokter, abdi mah izin di pariosna oge." "Ulah teuing di pariosnya. Abdi mah bade nuhunkeun resepna bae." Ngadenya pasien ngomong kitu, dokter Lilis teh gancang nempas. "Ke heula Pak, abdi bade marios heula data. Nami teh leres Abah Rojali?" Nu ditanya harita teh gasik nembal. "Leres pisan Bu dokter. Anu lelah mah abdi teh Abah Rojali teh. Teras pada melansa di dinten salaku paranormal atanapi dukun." Horeng para mitra eta pasien teh nu katelah Abah Rojali. Manehna teh saurang paranormal atawa dukun sakti nu geus kawentar ka mana-mana. Ngadenge penjelasan kitu ti pasien anu tela eta teh Abah Rojali. Dokter Lilis ungut-ungutan. Manehna geus teu kudu nalek deui ngeunaan biodata ka eta pasien. Rengse Abah Rojali nataan data pribadina, kadenge dokter Lilis nyarita. "Oh, ieu teh anu lelah Abah Rojali teh ya? Aduh, abdi mah kataji pisan ku kasaktian Abah Rojali teh. Eta we majar cenah cek batur. Abah Rojali mah saciduh metu saucap nyata. Panyakit naon bae oge cenah tiasa dicageurkeun. Mung abdi mah heran. Nah, hari panyakit sorangan teu bisa diubaran, kalahna teh datang ka rumah sakit." Abah Rojali harita katempo ngahulang teu lilapok nyarita. "Nya kitu Bu dokter, sanes abdi teu tiasa ngubaran maneh. Mung ari panyawatna dina imbit mah sesah mariosna. Kungsi nganggo kaca eunteng oge, abdina teh teu kelu ningali. Ari bade diparios ku Bu dokter, abdi teh teu kiat ku izin. Sieun we ongkoh bilih Bu dokterna pingsan." Dokter Lilis harita teh nyerengeh siri, kabayang ku manehna mun tea mahnya kudu mariksa bujur Abah Rojali. Teu lilapok nyarita. "Tos, ayeuna mah kieu bae nya, sok geura sebatkeun gejalana kumaha supados abdi tiasa nganalisa." Dititah nyebutkeun gejala panyakitna, Abah Rojali tuluy cacarita. "Oh, kieu Bu dokter. Ieu mah kronologisna bae heula nya. Tah, 2 dinten ka tukang, abdi teh jajan endog puyuh di pasar.
Mung sigana abdi ngadahar nog puyuh teh seueur teuing. Da eta mah teu neuk lami atuh. Ujug-ujug dina imit anu palih kenca aya anu nyamentil saageng kacang hejo. Tapi nyerina aduh kabina-bina Bu Dokter. Dugikeun ka mapah oge teu tiasa ajeg. Dijelaskeun kitu ku Bah Rojali, Dokter Lilis teh gancang nempas. Oh, atuh eta mah bisul beunyeur. Tah, biasana mun aya jelema ngadahar endog tuluy bisulan, eta hartina jelema teh tos ngadahar endog ladang cocorokot. Sigana Bah Rojali basa jajan endog puyuh teh ngadahar 5 ngaku hiji, alias darmajinya. Tos atuh ayeuna mah mending dirawat bae nya. Ngadenge manehna kudu dirawat, Bah Rojali ngahuleng. Teu lila pok manehna nyarita. Ah, piraku Bu Dokter? Ukur bisul beunyeur bae kudu dirawat sagala? Ka upami bisulna saageng bal poli mah? Ku hayang-hayangna di eta rumah sakit aya pasien anu dirawat, antukna Dokter Lilis nyingsieunan Bah Rojali. Nya pasti kedah dirawat, sabab bisul beunyeur oge, lami-lami mah janten ageng. Bisa-bisa Bah Rojali moal tiasa dilancingan. Tenang Bah, pokona pelayanan dijamin bakal nyugemakeun. Susterna ge gareulis pisan jeung balager deui. Ngadenge Dokter Lilis ngomong soal suster geulis mah, Bah Rojali teh curing hak. Bali tuluy nyarita bangun anu bunga. Wah, kaleresan atuh Bu Dokter. Abdi teh hoyong sakantenan cuci mata. Dari mireng susterna gareulis mah, abdi oge janten semangat. Mungkin kinten-kintenna aya kamar pasien anu gratis. Atanapi bisa dianjuk lah gitu. Dari kedah mayar mah, artosna ti mana boa. Ngadenge Bah Rojali ngomong gitu, Dokter Lilis muncereng. Kumaha? Kukupingan teh milari kamar pasien gratis? Aya tuh kamar nu itu tuh, nu pangtungtungna. Cek Dokter Lilis bari nunjuk ke kamar mayat. Atuh dituduhkeun kamar mayat mah, Abah Rojali teh harita ngelemes. Satuluyna manehna indit teu permisi-permisi acan ka Dokter Lilis.